Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka genep welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngeurah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka genep welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung das. Para wargi sadayana, waktu teu karasa nyerelekna. Poe Minggu, poe anu ditunggu-tunggu ku Padaud, akhirna cunduk oge kana waktuna. Kaasup datangna rombongan tamu kulawarga Pak Heru ti kota Bandung. Di ruangan imah anu mewah anu geus disiapkeun harita lumangsung acara panarimaan tamu pikeun nyugemakeun tamu agung. Didinya Pak Heru ngebrehkeun maksud salianti silaturahmi teh ari intina mah rek ngamprokeun anu jadi anak lalakina kaneng euis anu katelah Jang Deni. Katempo diuk sagigireun Pak Heru dibeh katuhu aya saurang awewe kira-kira umur 40 tahunan eta teh nu jadi pamajikan Pak Heru. Sedengkeun diuk dibeh kencaeun Pak Heru aya saurang pamuda anu rada gede awakna, kulitna bodas, matana sipit, buukna pondok, irungna mancung, papakeana pantas alus tur mewah. Katempona eta pamuda teh gagah najan rada gede seeutik sabab dedegana jangkung ngan hanjakal. Eta pamuda matana teh jelalatan wae lurat leret wae kaneng euis si Mojang bentang ti Cijulang. Sorot panon karanjangna eta pamuda
nyapu kana sakujur potongan awak Neng Euis anu neuhneuh. Malah saking kunurus tunjungna eta pamuda, bibirna nepi ka sabaraha kali dibaseuhan ku letahna. Tangtuna kalakuan Jang Deni kitu teh ngajadikeun Neng Euis ngarasa teu ngeunaheun. Damun kongang mah asa hayang ngagaplok ku gagang sapu satarikna bakat kucua jeung ngewah. Tah ieu teh anak sim kuring anu mangkukna teh kungsi dicaritakeun waktuna telepon Pak. Ieu teh pawaris hiji-hijina karajaan bisnis kuring ngaranna Deni. Sok Jang gera munjungan ka calon mitoha. Sok tuh sakalian jeung ka Neng Euis calon pamajikan, sok wanohkeun diri Jang. Kalayan teu loba basa-basi deui, Jang Deni langsung sungkem ka Padaud jeung Burita. Sedengkeun nalika geus aya hareupeun Neng Euis, Jang Deni ngiceupan heula bari seuri pika sabeleun. Satulina nyolongkrong ngajak sasalaman. Euis, wanohkeun abdi Deni. Urang amengan yuk ka Bali atanapi hoyong ka luar negeri. Kumaha manawi? Cek Jang Deni ujug-ujug ngajakan ulin kitu wae. Samemeh ngajawab, Neng Euis sabisa-bisa nyumputkeun semu. Sabab sanajan keheul tapi tetep manehna kudu ngahargaan kanu jadi kolotna. Bari jeung kapaksa oge Neng Euis sasalaman jeung Jang Deni bari nembalan saperluna. Hatur nuhun. Ukur sakitu-kituna eta oge semu ngabalieun. Jang Deni mesem. Tapi na hatena cukup yakin yen wanoja geulis nu aya hareupeunana pasti bisa kapimilih ku dirina. Dina dangkat harita buratna adina Padaud hadir di eta rohangan. Manehna teu luput merhatikeun gurak-gerikna Neng Euis anu nuduhkeun gestur rasa teu sukana. Sedengkeun indungna Neng Euis cukup ngamaklum sabab manehna mah surti kana eusi hate anakna. Sarengsena acara nepungkeun dua nonoman, Neng Euis langsung ngerem maneh di kamarna bari ngadepuk dina kasur. Cimatana teu kaampeuh maseuhan spray. Hatena ngajerit nyambat-nyambat kalam sijan. Kang, tuju di mana atuh Kang? Ieu abdi kapidang dung Kang. Susul teang abdi ka dieu Kang. Sementara dina pada eta keneh kawas anu terus rasa. Kayan lamsijan anu aya di Cimerak estu teu geunah cicing. Diuk teu merenah, sare teu ngeunah. Pipikirana jadi kumalayang cus-cos ka ditu ka dieu. Padahal sakudu nama dirina gumbira sabab isuk poe Senen bakal nganterkeun orderan buku ka Bumia anu piduiteunana cukup pikeun ngomean imahna di Ciamis di kampungna. Nempo kayan lamsijan model kitu, si Lili anu jadi sobatna kuat kananya dumeh sobatna jiga keur manggih ka hariwang anu pohara. Na aya naon Jan ditempukeun ku uing teh ente ti tadi guling gasahan kitu wae. Sing tenang yeuh, sing tenang atuh. Da buku mah pan geus karuhan aya ieu pibatieun gede eta teh kurang naon deui coba Jan. Duh teuing li ieu teh urang ge heran nah kunaonnya ieu hate jadi ngadadak teu ngareunah kieu. Sok bisi sote indung uing gering li karunya baturna nu ngurus. Ari ceuk uing mah moal Jan
damun indung maneh gering mah komo mun payah pasti aya nu nelpon atuh tah kata tangga urang di dieu ngabejaan. Heueuh ketanya. Duh, narek aya naon atuh ieu nya. Mudah-mudahan we ulah aya kajadian anu teu dipiharep. Cek Lamsijan bari terus kakadengan deui. Para wargi sadayana caturkeun poe Senen dina wanci isuk-isuk. Sarengsena sasarap heula. Kira-kira tabuh dalapanan. Lamsijan miang seja ngajugjug ka sakolaan TK nu aya di Batu Garas. Nyatana sakolaan TK tempat ngajarna Bumia. Dina sajeroning lalampahanana pikiran Lamsijan teu pati tentrem. Cus cos kaditu kadieu. Komo ari ras inget ka Nyi Patimah anu sasatna pundung. Sedengkeun ari Neng Euis mah kumanehna geus dianggap eueuh sabab dirina boga kayakinan yen poe Minggu kamari pasti Neng Euis geus dilamar. Ku ayana hal eta najan peurih dirina kudu bisa tumarima jeung ngaikhlaskeun. Ku bari ngalamun perjalanan teu karasa harita Lamsijan geus nepi deui ka hareupeun sakola TK. Sanepina ka sakolahan harita gura-giru maehna turun tina motor laju nungguan heula di teras hareup. Kalayan teu pati lila Bumia norojol bari ngageroan. Kang Ijan, Kang. Sok ka dieu kalebet heula Kang, bari canak bukuna sakantenan Kang. Lamsijan ngareret bari ngajawab, "Oh, mangga Bu, mangga." Tembal Lamsijan sigap naker bari tuluy manggul kardus buku dibawa ka jero kantor. Sanggeus nepi ka kantor, kadenge Bumia cumarita. Mangga, sok calik heula Kang. Lamsijan gek tuluy diuk. Sedengkeun Bumia nyamperkeun bari nanggeui sabotol inuman tiis disodorkeun ka Lamsijan. Mangga ta Kang, dileut heula. Lumayan landong hanaan. Muhun, hatur nuhun Bu. Tos aya sadayana buku teh Kang. Janten sabaraeun sadayana. Alhamdulillah buku teh tos aya sadayana Bu. Janten 1.400.000 sadayana teh Bu. Oh, mohon mangga. Atuh ieu artosna Kang. Cek Bumia bari ngaluarkeun duit tina kantongna. Pikeun Lamsijan waktu nenje duit sakitu kandalna atuh puguh ka Cidasu gemaeun pisan. Komo ieu ladang jerih payahna. Duit 10 ribuan lobana 1 juta kandal. Alhamdulillah, hatur nuhun Bu. Ieu artos ku abdi ditampi Bu. Mohon sami-sami Kang, mangga. Sabot keur kitu di luar kadenge aya sorak klakson mobil 3 kali. Totot totot totot. Atuh satulina Bumia gancang ngomong deui ka Lamsijan. Duh, hapunten Kangnya. Ku abdi bade teras dikantunkeun ieu. Kumargi itu caroge tos ngajemput. Abdina aya kapeogian heula kanu sanesna Kang. Oh, mangga Bu, sami-sami Bu. Tema Lamsijan bari tuluy mahena oge kaluar ti kantor. Sanggeus amitan heula ka guru-guru nu sajena. Tapi nalika manehna karek nepi kana teras, atuh ari gebeg deh. Rasa kakagetna lain memeueusan. Waktu dirina Pak Amprok jeung Pak Daud anu ngajemput Bumia di sakolaan TK. Ngahiliwirna angin ngadadak eureun teu beda jeung alam dunya, muterna asa ngadadak mandeg kitu karasana ku Pak Daud harita. Malah tampangna biasana sok garang kiwari dadak sakala robah jadi lemah.
pias gugup jeung samar pola nalika belangna katohian ku Lamsijan. Tapi kilang kitu oge dina hatena mangagerentes ngageremet sing horeng Padaud teh nyandung pamajikana boga dua burita nu kahiji di imahna sedangkan Bumia mangrupakeun nu kadua. Aduh, apes natas gawena nahaon atuh jalma miskin ieu ujuk-ujuk aya di dieu. Aduh, cilaka lamun nepi ka bebeja ka anak aing bisa-bisa barabe. Saterehna ieu mangkluk ieu kudu gancang disingkirkeun bisi comel lobang ngawadul ka sasaha bahaya bisa-bisa kiamat kubro ieu ke aing di imah. Kitu ngagerembatna Padaud hatena boro-boro sadar anu puguh mah kalah kabeuki angot hayang ngaleungitkeun Lamsijan. Sedangkan Lamsijan masih can percaya kanu cikeneh katenjo ku dirina. Panonna ukur mencrong satuluyna tanpa basa-basi deui. Manehna terus indit tanpa madulikeun beungeut piasna Padaud. Manehna boga kayakinan yen dina hiji mangsa Padaud bakal narima balukarna. Harita lengkah Lamsijan ngagedig nuju ka tempat motorna diparkirkeun. Sanggeus nepi ka parkiran, saterusna manehna laju nyemprung ngajugjug ka imah Neng Euis. Tapi lain rek ngabejakeun kalakuan bapana, tapi rek amitan sabab dirina rek balik ka Ciamis. Sadi tinggalkeunana ku Lamsijan di sakola TK. Bumia salaku pamajikan ngorana Padaud nanya ka salakina, "Akang, wano ka Lamsijan?" Teu nyi, akang mah teu wau ka jalma kitu. Hayu mun pengisu keneh hayu. Tembal Padaud bari narik leungeun Bumia. Antukna bari jeung tagiwur harita duanana indit nuju ka tempat anu geus ditangtukeun ku maranehna duaan. Sementara dina pada eta Lamsijan anu ngebut dina motor bututna kiwari geus anjog ka pakarangan imahna Padaud. Saurang lalaki anu jadi badega di imah eta muru nyampeurkeun bari tumanya. Bade ka Sajang, bade ka Padaud, atanapi bade ka Burita. Bade ka Neng Euis manawi aya. Tembal Lamsijan sabab manehna geus neundeun yen Neng Euis pasti teu ka sakola. Manehna geus nyangka yen Neng Euis pasti teu ka sakola. Makana manehna nuju ka imahna meungpeung aya kasempetan lantaran Padaud keur kaluar jeung nu ngora. Aya Neng Euis mah dilebet. Ke, daguan sakedeung nya Jang. Ek digerowan heula. Ke. Ari ieu saha kitu? Wartoskeun we abdi Lamsijan. Datos terangeun ieu Neng Euisna. Sanggeus kitu mah si Mamang badega teh tuluy indit rek ngabejaan Neng Euis. Kabeneran waktu asup ka jero imah Neng Euis karek pisan kaluar ti kamar. Atuh danget eta keneh oge Neng Euis dibejaan ku badega Padaud yen aya tamu nu ngaran Lamsijan. Beungeut alumna Neng Euis ngadadak sumringah waktu ngadengi aya Lamsijan di hareup imah. Nu matak bari jeung setengah lompat Neng Euis gancang kaluar. Nepi kaluar bener pisan nalika geus aya di teras hareup katempo ku manehna Lamsijan geus keur ngajanteng sagigireun gasibu. Setengah ngajerit Neng Euis ngagerowan ngaran Lamsijan bari ngagabru, Kang Lamsijan,
ukur sakitu ucapna sabab cimatana kaburu manten miheulaan murubut masehan da dalam sijan. Gelis bager hampura akangnya karek bisa nepungan salira. Kitu cek Lamsijan ngomongna bari ngusapan buk neng euis bangun anu gegetna keur. Atuh sanes ti kamari ka dieu teh Kang. Abdi mah ngantos-ngantos. Lamsijan ukur seuri mawur waktu ngadenge omongan kitu. Hatena sedih henteu tega mun kudu ninggalkeun. Tapi dalah dikumaha sabab lamun diteruskeun oge sok bisi punten. Sabab lamun diteruskeun oge hubunganana sok bisi neng euis tambah sangsara alatan dirina. Neng, akang ka dieu teh ieu teh aya carioskeun ka neng saalit. Cek Lamsijan bari ngagandeng neng euis dibawa diuk di Nagasibu nu aya di taman pakarangan imah eta. Bade nyarios naon kitu Kang? Akang teh bade uwi heula ka Ciamis. Kumargi di dieu hampir tos kaaprak sadayana sakolan oge. Jadi samantawis marek uwi heula we ka Rorompok. Walon Lamsijan najan bari berat hate. Sedangkeun pikeun neng euis jajantungna asa ngaradak eureun ngaretegna. Dumeh teu nyangka Lamsijan bakal nyarita kitu. Panon nyi euis anu beueus base neuteup Lamsijan. Renghapna semu katahan ku perasaan. Sorana pacampur jeung perihna batin. Akang bade tega ninggalkeun abdi Kang. Cek neng euis tumanya bari nginghak ceurik. Sanes tega neng. Tapi kapan akang teh kedah milari deui lapak anyar. Dari icalan buku sakolahan mah teu tiasa di satempat dua tempat unggul neng. Kitu alasan Lamsijan. Padahal ari nu sabenerna mah sangka neng euis bisa mopohokeun dirina. Kajabati eta aya deui na pikiranana nyaeta ngeunaan Pa Daud anu kanyahoan boga pamajikan ngora. Sahanteuna mun dirina angger aya di Cemerak geus pasti salawasna bakal jadi inceran para badegana. Kang, abdi mah alim dikantunkeun ku akang. Abdi ngiring ka Ciamis Kang. Kumargi abdi alim mun nepi ka dilamar ku putrana Paheru urang Bandung Kang. Yeuh Nyai, ulah nekat bisi hanjakal. Akang lain alim katuturkeun ku Nyai. Tapi rek di mana cicing mun Nyai ngiring jeung akang. Jujur neng, imah akang mah geus reot malah rek runtuh-runtuh acan. Dijamin Nyai moal betah di bumi akang di lembur. Komo mun usum hujan, cai oge kajararo balocor, ariris. Leuwih hade Nyai mah antosan we di dieu. Insyaallah mun misalna akang geus bisa ngarobah nasib ku akang, Nyai pasti ditayang deui. Ongkohnya ahpan euis mah tos jadi PNS, tos jadi pegawai negeri sipil. Bisi malah engke dipecat mun misalna nepi ka ninggalkeun tugas mah Nyai neng. Cek Lamsijan sabisa-bisa ngabeberah hate neng euis. Mapagahan jeung nyaritakeun sajujurna kayan dirina di Ciamis. Tapi dikitukeun ku Lamsijan teh perasaan neng euis kalah beukir remuk sabab moal aya hartina nungguan lamun dirina kaburu manten dilamar ku Jang Deni urang Bandung. Ari perkawis tugas mah tiasa mutasi dialihkeun Kang. Akang nging hariwang. Kapan abdi mah tos gaduh gaji kanggo nyumponan pangabutuh sadidinten abdi di ditu. Jabage alim teuing abdi kudu ngantosan
dan nyerus gitu sote akang meureun sangkan abdi dilamar manten ku si Deni. Walau Neng Eis jiga nu surti kana eusi hate Lamsijan. Muhun akang oge terang Eis. Eis teh memang geus boga gaji. Tapi naon gunana akang salaku lalaki mun ukur ngandalkeun Eis sing percaya. Akang pasti datang deui ka dieu pikeun ngalamar Nyai. Akang rek usaha heula. Cek Lamsijan ngayakinkeun ka Neng Eis. Sabot keur kitu ti pakarangan imah kadenge aya suara mobil ngagerung. Barang direret. Breh, tetela mobil nu anyar datang teh mobilna Pak Daud. Atuh sapada harita Neng Eis jadi sepapias lantaran geus kabayangkeun bakal kajadi geus kabayangkeun naon nu bakal kajadian saterusna. Sedangkeun Lamsijan mah tetep tenang sabab manehna ayeuna boga cara pikeun meruhkeun Pak Daud sangkan teu ngamuk jiga banteng. Satulina Lamsijan nenangkeun Neng Eis. Sing tenang geulis. Sing tenang ulah sieun ku bapa pan aya akang di dieu. Ulah reuas kitu. Tingalikeun sayeuna mah akang wani ngajamin Bapak Eis moal ngambek. Kitu cek Lamsijan. Meni bangun percaya diri naker bari ngahaja nyium tarang kabogohna sangkan katempueun ku Pak Daud. Pikeun Neng Eis mah sanajan ari hate mah sugema waktu dicium ku panutan kolbuna, tapi jajantungna mah tetep ngereteg tarik. Da sok bisi Lamsijan ukur ngabeberah wungkul. Kitu na pamikiran Neng Eis. Bener pisan. Harita Pak Daud mani mureleng dumeh anakna dicium. Pipi Pak Daud kembung nahan amarah. Ngan hanjakal teu bisa pajar kumaha. Komo waktu Lamsijan nyampeurkeun mah kapaksa Pak Daud nurunkeun tensi amarahna. Geuning Bapak kumaha damang Pak? Cek Lamsijan bari seuri pinu harti. Pami bu sambung Lamsijan ngahaja ngomongna teh diteruskeun api-api rek nanyakeun Bumia. Nya puguh atuh Pak Daud jadi pias. Mangkana gancang harita keneh oge manehna langsung dareh deh bari nembalan. Alhamdulillah pangestu Jang, pangestu Bapak mah sing tenang Jang. Duh sok ting tenang. Aduh hampura ieu nya Bapak teu mawana naon ieu, sok sing tenang perduaan jeung budak bapaknya. Tembal Pak Daud gugup. Kitu nate bari ngiceupan ka Lamsijan mere isyarat sangkan teu nanyakeun Bumia hareupeun anakna. Atuh Lamsijan seuri maur sabab maksudna tina kanan. Sedengkeun Neng Eis mani colohok nyaksiana malah asa teu percaya nenjo bapana ngadadak dareh deh ka Lamsijan. Neng suguhan cai atuh tamu teh. Boh naon we nu aya. Sok gancang udah dianggurkeun kitu wae. Geura nyokot si suguna. Tuh kita bi ijo. Tung. Hari teu bisa ku Neng nya nita bi ijo tuh. Hade daju sok suguhan. Mangga Pak. Walau Neng Eis terus ngoloyong rek ka imah. Najan bari jeung bingung. Sanggeus Neng Eis ka jero, Pak Daud gancang ngaharewos ka Lamsijan. Jan, kade sia ulah nyarita ka si Eis ngeunaan Bumia. Komo kaburita mah ulah pisan sia. Tenang Pak, tenang, aman pokona mah. Nu penting Neng Eis ulah dicarekan ku bapaknya. Tembal Lamsijan najan kapaksa ngalakukeun cara kitu supaya Neng Eis teu jadi sasaran ka ambek bapana. Teu kungsi lila torojol. Neng Eis geus norojol deui bari mawa inuman seger
jeung lalawuhna dina anampan. Tah kitu atuh Neng, sok sing jongjonnya. Bapak da carape ieu teh rek ngareureuh heula we, sok sing jongjon. Kitu cek Pa Daud bari terus ka jero imah. Tapi kilang kitu oge, arina hatena mah ngageremet ku kulutus. Edan, dasar edan. Awas ya Lamsijan. Samarukna aing rek cicing wae meureunannya. Teleukeun, dagoan, tenjokeun ku polor sia engke si Lamsijan. Modar si Lamsijan. Tapi nalika keur ngagerentes kitu, no atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.